El dewek isuk aya ngadu domba kontes mana rek moal domba Garut hadiahna lumayan. Tah pemain aja si Chris John. Nah siap goblok lieur dewek rek ngadu domba ka Garut isuk hadiahna gede. Jago tinju Chris John mah. Lain tinju dewek rek ngadu domba ka Garut rek ngilu maneh. Duaan saurang gitu tarung. Goblok. Aing nanya ke mana? Hei, isuk dewek rek aya jadwal ngadu domba ke Garut. Rek ngilu moal. Kemarin ini orang ngamot. Naon aya sia goblok. Tinggal teh nyaramung ngalieur anjing lieur aing dirurug dua kumaha anjing lieur. Ngadu domba diahna gede. Ngilu ah. Amun rek tarung kudu latihan heula. Lieur ah goblok lieur ah. Itu sarua lieur. Ieu sarua anjing teh ngaram ngadu domba. Si Chris John halus gitu mah. Itu Ngadu domba ke Garut hadiahna gede harus mobil, motor. Ngadu domba. itu. Si anjing kita diajak ngobrol ku aing. Ya, Mana teh? Mana sih ya goblok. Dek ngadu domba aing dek milu moal aing batur. Ngadu domba. kemarin maot cenah aing kemarin maot. Halo ya Robi. Si orang ngilu jeung dawet ngadu domba. Lah mau batu tinju mah. Lah mau tinju mah kieu ya nya si anjing. Eta kumaha tadi? Tinju mah ulah mau batu. Jika mau batu pas dina TV geuning ya. Ya kalau mau batu ya fokusionan batu gede angkeun batu Ngadu domba lain ngadu domba hadiahna gede ke Garut domba lain tinju kalau mau batu ya fokusionan atuh. mana sih anjing lieur duanana pusing aing stres. Astagfirullah ladi. Ya anjing kemana nya lorna teh? Saruana bila lieur. Ya sia goblok.